Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah urang sadayana patepang deui dina dinten ieu dinten Sabtu kaping 8 Agustus 2026 masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ka 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qaumun Nuhin. Geus ngabohongkeun, geus teu percaya atawa geus ngadustakeun saha kaum Nuhin, kaum-kaumna Nabi Nuh ka Kangjeng Nabi Nuh mursalina ka pirang-pirang para utusan atawa para rasul. Jadi Nabi Nuh teh eta teh rasul pertama anu diutus ku Allah. Ti Nabi Adam teh ka Nabi Nuh teh eta teh turunan kalima atawa incu kalima, generasi kalima ti Nabi Adam. Caket keneh ka Nabi Adam, Nabi Nuh mah. Sabaraha taun yuswana Nabi Nuh teh nyaeta 850 tahun. Kengeng jamaah atawa kengeng umat Kangjeng Nabi Nuh ngangkur 83 urang atawa aya sakaon nyebatkeun 81 urang. Samalah istri sareng putrana anu nami Kan'an telebet kaum Nabi Nuh margi anjeunna teu ngiring kana ajaran atawa teu taat ka Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahna kieu saterasna. Id qala kudu inget samangsa-mangsa atawa nalika qala nyarios Nabi Nuh lahum ka itu jama-jama kaumna Nabi Nuh. Ahohum nyaeta dulurna itu jama-jama Nuhun tegesna Kangjeng Nabi Nuh. Jadi Kangjeng Nabi Nuh teh masih keneh dulurna sasuku ti bangsana anu aya waktos harita. Ala tattaquna naha anjeun henteu takwa saur Nabi Nuh. Naha anjeun teu sieun ku Allah Subhanahu wa ta'ala naha anjeun make teu takwa. Pan urang teh ayeuna teh ieu teh diciptakeun teh ku Allah, diterangkeun dieceskeun oge kaumna Nabi Nuh teu percaya ka Allah Subhanahu wa ta'ala sareng ka ajaranna Nabi Nuh. Saterasna. Ini sanyana ari kami saur Nabi Nuh lakum ka anjeun kabeh pikeun anjeun kabeh rasulun ieu teh rasul pertama aminun anu kepercaya anu kapercaya saur Nabi Nuh. Salajengna Nabi Nuh nyarios deui dina dakwahna. Fattaqullaha maka anjeun kudu tarakwa kabeh kudu sieun Allah ka Gusti Allah. Kudu sieun ku Gusti Allah. Wa ati'uni jeung kudu turut atawa kudu taat ni kana ajaran nu dibawa ku kami saur Nabi Nuh. Saterasna wa ma as'alukum jeung henteu menta kuring ka anjeun saur Nabi Nuh. Alaihi tina itu perkara, tina itu ajaran anu dibawa agama ku kami saur Nabi Nuh. Min ajrin tina buruhan atau upah. In ajriya kecuali kuring mah menta illa ala rabbil alamin kecuali atawa daya sanes ngankur ka Allah hungkul rabbil alamin anu mangeranan atawa anu ngurus ngatur alamina sadaya alam. Kitu saur Nabi Nuh teu menta kuring maburuhan ka anjeun ngan menta soteh sok tuturkeun ajaran kami eta teh ajaran anu lurus anu bener ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mangka kudu takwa kudu sieun kudu tawakal anjeun kabeh allaha ka Gusti Allah. Wa ati'uni jeung kudu taat anjeun kabeh ni kana ajaran anu dibawa ku kami saur Nabi Nuh. Sabab waktos harita seueur jalma mah
tapi anu ngiring ka Kangjeng Nabi Nuh ngangkur 83 urang eta oge kalebet anakna anu nami Kan'an sareng istrina teu tiasa diajak margi ingkar kana ajaran Kangjeng Nabi Nuh. Kituna waktu sarita Kangjeng Nabi Nuh berangkat dina kapal dina kaayaan banjir nyaeta berlabuhna di daerah Armenia kalereun di kota Irak tah eta hikayahna Nabi Nuh deui ka ayeuna oge aya bekas-bekasna perahu Nabi Nuh masih tertinggal di gunung eta bilih bade ka ditu ziarah ningalian mangga tapi tebih. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu insyaallah patepang deui dinten Senin kalawan dina waktu anu sami insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.